Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabakrebara dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng neng adah bagian ke-15 ieu yasana Ki Masram. Setelah candi pedar ia dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mugi Bapak kersa ngahapunten kana kalepatan abdi kitu deui ka Komar hampura Mar cek Juragan Pandi menta dihampura ka Juragan Karta jeung Kaden Komar. Dihampura sabalikna anak kuring oge kudu dihampura. Geus disemet ieu mah ulah aya keributan deui. Urang kudu ngahiji silih tulungan soal awewe teu bisa nangtukeun kuring mah. Nu penting di antara urang ulah aya deui kagujrudan lain kitu hur. Bener pisan disemet ieu urang kudu ngahiji urang digawe babarengan si bubun musuh urang sadarea geus teu mikiran awewe. Nu teu daekeun kitu deui Komar ulah nyabit-nyabit soal neng adah. Ayeuna mah urang bereskeun heula si bubun basah hur mairan. Ari bahaja ka mana Mar? Juragan Pandi nanyakeun bah aja ka Komar. Apan ditangkap ku polisi bareng jeung si nyoh bos katut mat duleh meureun geus aya 2 minggu mah ari mimitina mah kieu ceuk Den Komar bari terus nyaritakeun pangalamanana. Kutan ditangkap polisi bah aja teh Juragan Karta siga nu teu percaya. Atuh urang moal aya kakuatan bah aja geus katangkap mah Juragan Pandi rada laun nyaritana dumeh gede hariwang sabab nyaho Den bubun teh luhur elmuna buah bah sahur oge bisa kaelehkeun. Komo ayeuna mah si bubun dibaturan ku urang Tanjung Sari kuring oge geus teu kuat ngalawanan Den Komar mairan bari rada ngahruk. Pasrahkeun bae soal si bubun tanggung jawab beres lah bah sahur ujub hatena nguntuk pisan. Ari soal neng adah kumaha ceuk Den Komar malik deui nanyakeun neng adah. Panderi soal eta mah nu penting ngabereskeun si bubun bah sahur nempas. Jadi kumaha kaputusanana ieu teh Juragan Karta hayang gancang beres. Nya kudu gawe babarengan bae atuh ari putusna mah. Cing Komar satuju henteu? Satuju asal neng adah tetep pagan kuring tembal Den Komar rada bedas. Atuh Juragan Pandi asa kasuat tadi geus leuleuy oge rada panas bisa-bisa tetap sewang-sewangan. Da itu hayang menangkeun neng adah ieu oge sarua kadua pihakna oge boga maksud anu sarua nepi ka tungtungna oge moal beres lamun eueuh anu ngelehan mah tapi kajeun naruhkeun nyawa sigana teh asal neng adah beunang. Duanana apa bedang-bedang kakara beres lamun hiji binasa. Tuh bisa neng adah kudu jadi milik kami lamun kitu Komar rek tetep nyen gara-gara kalibutan ceuk Juragan Pandi rada ngadeg-deg kawantu ku ambak. Saha nu malingna pan kuring jeung bah aja anjeun mangan saukur maturan. Ulah nyiar-nyiar pinapsueun bisi kami ambak deui cing atuh sing boga pikiran boh anjeun boh Komar ceuk kuring mah sarua salah. Naon gunana merebutkeun anu can puguh tur itu teh teu daekeun
senajan dipaksa oge tiba tandaikeun mah kalah maehan maneh. Ieu soal awewe mah teu bisa dipaksa. Itu embungeun naon paedahna make dikekehan di akalan. Nah awewe teh ngan eta-etana mikir atuh da urang teh geus kolot ulah ngagegedekeun kaributan malah lamun kuring teu datang tangtu komar jadi korban. Nah lu sifat kitu teh cuk Juragan Karta mepelingan ka Juragan Pandi jeung Den Komar. Geus lah ulah mikiran awewe, ayeuna mah pikiran kumaha akalna sangkan urang sadarea bisa ngabinasa si Bubun. Kitu oge ari Komar daek milu babarangan ari henteu mah teu naon abah oge moal maksa. Bah sahur nengahan manehna sarua bingung ka Juragan Pandi sasat murid ka Den Komar sasat anak sobat mana anu kudu dipangmeunangkeun. Kuring satuju tapi kuring mung ditipu dibobodo. Anas kuring milu ari pek terus dikaniaya sok gara terus terang mung pangkasaksian ku bapak kuring. Sing percaya piraku abah rek nipu komo ieu ka Komar sasat anak abah keneh. Muga kasaksian ieu yen kuring rek bener-bener jujur asal Komarna nurut. Nyaksian cuk Juragan Karta bari ret ka Den Komar pok deui nyarita. Ada cek bapak Mbak Komar ulah rek milu naon gunana da teu boga sangkut paut teu boga urusan soal neng ada eta mah gampang bapak oge daek nulungan. Ari geus beres kieu mah hayu urang baralik sararea bae di kuring gampang isuk badami deui cuk Juragan Karta mutuskeun atuh bring opatanana muru ka Pancuran Awi. Malikan carita Neng Adah dina poe eta teh Neng Adah rek balik ka Bandung sanajan ku Juragan Surya Manggala diandag oge keukeuh maksa rek balik. Asep teten oge teh bisa nyaram da ngamaklum yen Neng Adah teh geus sono kanu jadi kolot. Padahal mah ulah waka ayeuna keun enjing deui da seueur keneh waktu. Cuk Juragan Surya Manggala keukeuh ngahalangan sangka Neng Adah ulah balik harita. Sumohon saena enjing deui supados salse panginten tiasa barang candak kangge oleh-oleh ka tuang rama. Tos lah enjing deui nya Kang ceuk Asep teten bari neuteup ka Den Bubun terus ngareret ka Neng Adah. Sakieu oge cekap ai ulah ngarepotkeun teuing akang teh sanes kirang sono mung hawatos kapun bapak bilih dedepun katambih Adah tos teu sabar. Maklum aya genap sasihna teu pendak sareng nu janten ibuna. Leresan ieu mah mugi bapak nya kitu deui ayi tiasa ngamaklum jawab Den Bubun mere alasan. Nya ari maksa mah teu naon ngan bapak teu tiasa ngajajabkeun. Teten bae atuh milu ka Bandung itung-itung wakil bapak sakalian anjang sono ka kulawargi Neng Adah. Itu bae kana mobil damahi ari koopatan mah. Hate Neng Adah geus teu sabar hayang garajung indit hayang gara panggih deui jeung nu jadi kolot kacipta bisa kumaha teuing bungahna bisa deui riung mungpulung katambah dibarengan ku Asep teten bari ngajelaskeun pamaksudanana turi yakin Juragan Karmita oge moal nolak kabayangkeun hirup senang suka bungah rumah tangga jeung Asep teten. Ari si Aben harita keur aya di tukang keur uplek ngobrol jeung Nyi Titi bebeja rek balik ka Bandung atuh Nyi Titi ngaranjog hatena rada berat tumeh rek pisah jeung panutan kumaha lamun teu panggih deui meureun ngan bati waasna bae karinineungna matak sedih ati jeung jauh nu dipitineung. Janten Kang Aben teh bade mulih ayeuna Nyi Titi bari neuteup ka si Aben. Mohon akang teu tiasa kumaha da kahoyong dunungan abot nama nataku tebih sareng Nyai teh asa kalengitan bentang tapi kumaha atuh Nyai urang teh ceuk si Aben rada ngaharuk. Sami atuh Kang Aben sareng abdi tos bungah-bungah urang tiasa kenal tiasa sasarengan ari ayeuna kedah papisah kuteung teuing nya Kang Aben. Dunungan teh siga nu teu ngajejehkeun teu merhatikeun terang urang keur kieu hayoh kalah bade mulih sapertos megatkeun hubungan urang
siga nu sirik. Kang Aben, abdi teu kiat ari kedapat tebih mah. Tos bae atuh tong ngiring ka Bandung. Abdi keung Kang, keung teu diserangan ku akang mah. Nyi Titi ngaruh kawas budak meureun bakat ningku sedih pedah rek ditinggalkeun ku lalaki anu dipika cintana. Si Aben dipuntangan atuh si Aben rada oge ngadeg-deg kakara saumur demelah dicekelan ku awewe. Kakara harita ngarasakeun kanikmatan hate tapi hanjakal moal bisa terus-terusan da kudu nurut kanu jadi dunungan. Nyi, Kang Aben teh berat Nyai, cek si Aben rada ngeleper. Berat naon Kang Aben? Nyi Titi bari tanggah neuteup gayana nurutan Neng Adah waktu keur jeung Asep Teten panonna kekereceman. Ngan bari rembay ku Cipanon. Ku si Aben mah katingalina asa beki gelis, bubuh nambah resep nambah bogoh. Berat ieu, berat papisah da Kang Aben teh taun cintrong bit ieu nyarita teh bet jadi gemper sanes cintrong eta lah da ka Nyai Titi teh nyah pisan geuning basana teh leup pisan leup Kang Aben ka Nyai suci bersih pisan. Lap naon Kang anu bersih teh? Mana lapna cing ningalan? Ceuk Nyi Titi dasar ku teu ngarti teh leup anu hartina cinta oge disangka lap anu sok dipake ngelapan piring dapur. Sanes lap ieu mah Nyai love geuning barudak koboy sok nyarita ari kabebene teh I love you cenah tah eta Kang Aben oge I love you Nyai. I love you teh naon atuh Kang Aben? Kang aya tukang cau sanes? Sanes tukang cau lah meni api-api. Kang Aben mah sanes heureuy ieu teh nyaan pisan. Sasat kaluar ti ati anu suci I love you darling. Cuk si Aben bari manyun kasedih kawas ngaleungit kapopohokeun da aku ngeunah teh ocon. Kitu deui Nyi Titi tadi mah ngarenghik ayeuna mah rada hegar teu inget yen sakedeung deui bakal papisah. Rarasaan ngeunah terus sempal guyon. Nu tadi oge can terang hartosna ayeuna tos aya embe galing deui. Cing atuh anu leres ari nyarios teh ceuk Nyi Titi bari nyiwit kana cangkeng si Aben. Aduh my darling love you nyaan ieu teh. My darling Kang Aben love you. Soon my darling. Si Aben ngagurubug gap lengan Nyi Titi dicekelan. Hatena hayang nurutan Den Bubun. Waktu jeung Mike kabayangkeun keneh kumaha carana Den Bubun nangkep Mike terus silih sesep. Ayeuna rek dipraktekkeun cangkeng Nyi Titi disangkeh terus dibetot diadekeun kana awakna keur kitu aya ucing lumpat breng ngadupak piring seng anu can dikumahan. Atuh si Aben ngaranjuk bari hate ku kulutus. Ucing leg-legan tetelo tengah nyahoankeun pisan aing rek ngeunah ayo diganggu. Dasar apes, dasar ucing leg-legan jurig. Si Aben ngareret ucing dipolototan ari si ucing kalah malik mencerong letah ulal lele si Ganu ngahaja ngaheureyan ngajedian si Aben. Us kaditu sia ulu biung jeung manusia ayo nyingkah bisi dipalengpeng. Si Aben bari gap kana sapu terus diacung-acung nyingseunnan ucing. Meow meow meow. Ucing melotot atuh si Aben ambekeun habak di teunggul. Meong ucing lompat di pelebah panto dapur ngarandeg bari malik ka si Aben. Nyingka sia bisa disate. Ayo teu sieun sia teh kalah melotot kawas nu wani. Tos atuh Kang Aben ucing-ucing bae dilawanan. Nyi Titi bari metot ka si Aben gek manehna diuk deui. Panon ngareret kana panto ucing geus eueuh lumpat kaluar. Mana ngaganggu pisan tuh da lamun jelema mah digerendel tah wani-wani kitu mah. Ngaganggu naon Kang Aben da teu naon ucing mah pira oge ngaliwat ngarawaskeun dugi ka asaragrag jaja antung Nyai oge kaganggu sahanteuna lah kaganggunya. Cuk si Aben bari terus seuri deui. Henteu teu ngaraos kaganggu. Tembal Nyi Titi bari tungkul era manehna oge sarua mentegeg da keur indah hoy kagareuwahkeun jadi bae teu ngeunah.
sok api-api rada hanjakal baeknya. Si Aben terus nanya kawas nu ngahajakeun. Hanjakal kunaon? Sok kitu Kang Aben mah. Nyi Titi ngabalieur nyeh seuri dah puguh rumasa ku si Aben dicekal tak-takna lalawunan dibalikeun. Tos ulah nyarioskeun ucing, urang teruskeun baeknya anu nembe teh. Piraku geuning bieu bade, cuk si Aben teu kebat siga nu karagok. Bade naon? Bade masihan begaling, cuk Nyi Titi make jeung ngelet sagala. Mohon naon Sun Mi teh, sami henteu sareng begaling, teu tararang teuing. Ari Sun Mi teh nyaeta campuran atanapi kombinasi basa Sunda sareng basa Inggris anu hartina Sun Mi teh lah rada isi nerangkeunana. Enggal atuh, sok teu sabaran abdi mah komo basa Inggris kitu. Enggal Kang, hoyong terang. Nyi Titi bari ngesed nepi ka paadak jeung si Aben, ku si Aben ditetep duanana pada nembongkeun ka asih katresnan hatena. Sok atuh enggal. Ieu Sun Mi teh, cuk si Aben bari nempelkeun curug dina bibirna. Menawi teh naon? Tos ulah kikituan pamali. Isieun atuh ku juragan. Teu naon, da sadayana oge kitu. Geuning neng ada serang Asep teten oge. Nah teu kengeng kitu urang nurutan. Cing saha nu bade ngalarang? Aya, cuk Nyi Titi gancangna karanan celetot nyiwit deui kana leungeun si Aben. Allah, sok bangor Nyai mah. Saha nu bade ngalarang teh? Keun bae da Nyai mah, my darling Kang Aben. Si Aben bari nyerengeh seuri. Alim ari direken begaling mah. Upami Sun Mi mah duka ketang Nyai mah si Aben kahareup beungeutna nyolongkrong siga nu kasedot ku besi persani. Padu pipi. Nyi Titi ngajerete getekeun paingan atuh da kumisi capin si Aben ngagaris kana irungna puguh matak getek beri siga nu nikmateun nepi ka Nyi Titi kakereceman sugemangan. Keur kitu aya sorapan tomuka atuh duanana rareuwaseun. Sot ngalesotkeun rangkulanana, ret ngareret ka pelebah panto, gebeg ngagebeg. Sabab nu datang teh neng adah pisan duanana terus tarungkul, bari beungeutna bareureum nahan ka era. Pedah keur indohoy katohyan pisan kuno jadi dunungan. Neng adah mesem ningali si Aben kitu teh hate mah hayang seuri tapi ditahan. Duanana ditetep eueuh nu wanieun tanggah. Jut neng adah turun ka dapur nyamperkeun sanggeus rada deukeut pok nanya ka si Aben. Kenaon Mang? Neng ieu nuju si Duru neng. Tembal si Aben arap eueup gemper. Piraku wayah kieu si Duru. Sakieu panas poena batur mah hareudang. Ieu mah kalah si Duru araraneh pisan Mang mah. Neng adah mesem. Tuda iya Nyi Titi yang diserengan si Duru ku Mang. Duka teterang. Henteu Neng, Ibi mah henteu. Cek Nyi Titi bari ngised ngajauhan tetep tungkul teu wani tanggah ku ngarasa era teh aku Neng adah. Buru Mang, Kang Bubun tos ngantosan. Pan urang ka Bandung deui ayeuna. Cek Neng adah bari terus ninggalkeun si Aben jeung Nyi Titi. Nyi, gining ayeuna kedah kumaha atuhnya? Cek si Aben rada ngaharuk hate bet jadi nalangsa deui da puguh kapaksa kudu pisah harita jeung Nyi Titi. Tos atuh akang mah tong ngiring deui ka Bandung abdi keung Kang Aben. Cek Nyi Titi bari nyekelan leungeun si Aben dipuntangan siga nu embung ditinggalkeun dah hate mi berat. Kitu deui si Aben oge teu beda. Si Aben dalawunan cengkat Nyi Titi milu nangtung sakedapan teu nyarita duanana sarua sedih sarua berat kudu papisah. Tapi teu bisa kumaha da tugas dunungan kudu balik bari hate rada mentegeg oge. Si Aben kapaksa pamitan. Ulah sedih Nyai, kuatkeun hate. Ayeuna urang kudu papisah. Tapi omat Nyai, ulah pondok pangharapan. Kade ulah miceun ka akang. Sabab sanajan ayeuna pisah, akang tetep moal tega ka Nyai. Tangtu iraha-iraha akang ka dieu, da akang teh kacida nyaahna ka Nyai. Pasti Nyai urang bakal ngahiji. Sing sabar bae, sing tawakal ulah rek alar subaha dina enggoning narima ieu gogoda.
Duh Kang Aben, abi mah hariwang, sok sieun Kang Aben teu ka dieu deui. Sieun jalir janji, panginten abdi nu gelis. Leungeunna mun tangan si Aben ti ditu mah nya keur sedih, teu beda ti istri nu rek dikantunkeun tugas ku sang panutan. Moal Nyai, akang moal jalir, ayeuna mah sing sabar bae, tong dipake sedih, sing percanten ka pangeran. Si Aben bari sot ngalesotkeun leungeun Nyi Titi. Kang Aben, Nyi Titi rembay cipanon lawa-lawe kawas nu rek ceurik. Mangga Nyai, cek si Aben semunu berat koloyong keluar dituturkeun ku Nyi Titi. Ret si Aben ngaliuk terus manggut hatena nalangsa sasambat kanu kawasa. Duh Gusti, mugi Gusti masihan kakiatan ka Nyi Titi, mugi dipaparin kasabaran, mugi Gusti nang tayungan ngaijabah kana sagala rupi panaja abdi sareng Nyi Titi, mugi cita-cita abdi duaan sing laksana kalayan rahmati Gusti nu Maha Suci. Si Aben terus kaburuan kasampak Neng Adah jeung Den Bubun geus aya dina mobil siap rek indit ngan karing ngadagoan manehna. Barang ningali si Aben datang Den Bubun gancang ngageruan, teu sabar dumeh geus dila ngadagoan. Mang, guru Mang, di mana heula Mang teh? Rada beda yeuh, curiga pisan. Ari Aden sok ngocok, tembal si Aben bari terus naik kana mobil, gek diuk di tukangan. Parendeng jeung Den Bubun, ari Neng Adah dihareup Parendeng jeung Asep Teten anu nyekel setir. Teu aya nu kakantun, ceuk Asep Teten bari ngaliuk ka Den Bubun. Teu aya ieu, mangga ayeuna mah teu aya deui, tembal Den Bubun. Kade Sep, ulah sologoto di jalana, pek didoakeun sing salamet. Titip salam bae ka sepuh-sepuh di Bandung. Sur Juragan Surya Manggala masihan pidoa kanu rek indit ka Bandung. Maklum kolot teu weleh hariwang, sieun cilaka di jalan. Mangga, cek Neng Adah meh ampir bareng jeung Den Bubun. Manggut hormat ka Juragan Surya Manggala ngan si Aben teh pati berag teh culang cileung neangan Nyi Titi. Ret ka tukang Nyi Titi keur ngumbar cipanon. Si Aben terus ngaliuk bari bibir gegerenyeman, sigana mah ngamanggakeun ngan teu kedal da puguh Anggang jeung Era. Teu cangkel Mang ningali ka tukang bae teh, ceuk Den Bubun ngagonjak. Henteu, datana naon atuh Den, eta ningali kembang anu ayeuna teh, tembal si Aben bari terus mali ka ciri rada alum, bubuhan atuh da berat pisan jeung Nyi Titi. Sok api-api, terus terang bae ka Nyi Titi nya. Keun, da abdi oge doa, ada oge doanya. Doa pisan Mang, keun lah, engke oge ku abdi dijadikeun, ceuk Neng Adah Mairan. Abdi oge doa Mang. Asep Teten bari seuri, geureut tiluanana ager-ageran. Si Aben mah ngeluh bae tungkul, Era aya atoh aya. Atuh pedah dununganana kabeh daroaeun. Cetrek Asep Teten ngasupkeun kunci kontak, gerung, gerung, drem. Mobil disada, geleser maju ninggalkeun buruan diantar ku paneuteub Juragan Surya Manggala. Teu kungsi lila geus aya di jalan raya. Mobil terus nyemprung kakulonkeun muru ka Bandung. Laras ya Mang, abdi mah doa teh sanes heureyan. Asep Teten muka deui carita. Tos bil katuliskeun jurig, ceuk si Aben ayeuna paromanana malah may. Ulah sok api-api, da abdi oge terang, geuning tadi di dapur, tempas Neng Adah. Na kumaha kitu? Den Bubun siga nu hayang nyaho kana lalakon si Aben. Keur ieu, keur paduduaan, meuni mesra pisan. Teu sangka Mang Aben biasaan. Neng mah majarkeun nya bae keur leres teh, si Aben sering ngahajakeun. Meuni teu beja-beja tuh Mang. Biasa sepuh mah sok aktif, pinter lah Mang mah. Asep Teten seri leutik ret ngareret ka Neng Adah, duanana rada ngeleper dumeh asa kaingetan. Dah kungsi samodel jeung si Aben ka Nyi Titi, kungsi silih cekel patarema leungeun. Neng mah sok nyangka nu sanes-sanes, apan Mang mah harita teh nuju Siduru sanes nuju sosonoan. Si Aben hayang diandal.
Mohon si Duru menaskeun awaknya, tempas dan bubun nyindiran si Aben. Si Duru oge si Duru deui, da si Duru sanes kahabu tapi ka Nyai Titi. Neng ada seri semunung ngeunah nakaran ger sarere milu seri. Kaayaan jadi rame kabeh pada nganggonjak si Aben, tapi si Aben mah tenang bae si Ganu atoh dijangjaruhkeun teh. Mobil terus nyemprung nu tarumpak terus sempal guyon teu karasa geus nepi ka Cileunyi. Ayeuna majuna tenang teu pati tarik. Sering disiap ku batur tapi asep teten teu panas ngan si Aben anu ngomandoan teh sangkan ditarikan deui. Ulah kawan kuno sanes Den, siat-siat bae lah, siap. Si Aben ngahatean. Ah, entong mang bisi cilaka, tenang we, pokona salamet dugi kanu dituju. Kangge naon gurung gusu oge ari picilakaeun mah tembal asep teten bari ngareret heula ka tukang. Laras ayi geun bae dan teu dirurusuh. Raos deui ambeh tenang teu hariwang. Ari tarik masuk sok palalaur dan bubun mairan. Mang Aben mah sok panasan kumaha lamun diadu. Namun lebar ku Nyai Titi. Ning adah si Ganu can puas ngagonjak si Aben. Ah, tada mani ngaheab upami kasiap ku batur teh. Lamun emang nu nyupiranana. Wah, dipolkeun gasna oge. Si Aben nyaritana kawas nu nya bari pepeta sagala. Kumaha lamun cilaka? Kumaha takdir bae? Ari pati mah saha nu terang, boh nuju kieu oge urang digebrus kana jurang, ceuk si Aben mari seuri. Nah, mang teh geus aral. Pek bae atuh luncat sorangan da moal dihalangan. Asal bener we geus teu betah hirup di dunya. Omong Neng Adah rada bedas. Sanes aral ieu mah ngayakinkeun yen pati mah moal aya nu terang. Sanes emang tos aral atanapi tos teu betah di dunya. Sok enggal bendu Neng mah ah. Keur kitu ti tukang aya mobil sedan bulau maju nu tarik pisan beuki lila beuki deukeut ka mobil asep teten. Si horeng eta teh mobil Den Komar anu maksudna rek ka Bandung rek ngarah Den Bubun. Nu di jero tiluan supirna Den Komar, dua deui Bah Sahur jeung Juragan Pandi. Tidid, tidid, tidid. Den Komar mencet knop klakson. Sikat Mar, mobil kitu patut ngarayap kawas keuyeub. Eta teu mere jalan. Nyari-nyari pinapsueun kanu karusuh teh. Ceuk Juragan Pandi ambekeun. Pedah mobil asep teten tetep teu daek ka sisi, teu daek mere jalan. Disiap kumaha teu mere jalan, piraku kudu ditabrakeun mah. Tempas Den Komar bari terus nyadakeun deui klakson. Tenang Mar, ulah gurung gusuh. Keun bae da pasti datang ka Bandung. Rada puting oge teu naon, ame teu kanyawan ku si Bubun. Ceuk Bah Sahur mairan. Tidid, tidid, tidid. Den Komar terus ngabejaan mere tanda yen rek nyiap asep teten ngaliuk. Leok mobilna ka sisi merean jalan. Tidid, tidid. Seret Den Komar nyiap. Mobilna jadi aya hareupeun mobil asep teten. Komo anu olo-olo sa model kieu mah lah disiap deui ku Mang mah. Si Aben kacedak gemeseunana ka supir mobil anu geus nyiap mobilna. Ulah nafsu Mang, geun bae da kahayangna. Pokona tetep urang mah asal salamet. Asep teten nempas si Aben atuh jep deui si Aben jeung kaambekna rada ngurangan. Keun bae Kang, sinati payun ulah disiap deui. Bilih engkena siri siap papanas-panas. Heug bae engke teh cilaka, Neng Adah ngelingan. Tapi siga-siga Mang Pandi cing aya caketan Den Bubun rada ngaranjug. Terus nyidik-nyidik kanu araya dina mobil hareupeunana beuki deukeut beuki jelas. Sidik eta teh Juragan Pandi ret ka supirna jelas Den Komar ngan ka Bah Sahur can pati apal da puguh kakara ningali harita. Mohon Den, tuh supirna oge Den Komar. Mung aki-akina teu kenal sahanya moal kitu Bah Sahur mah, ceuk si Aben mairan. Bener Ben, borek maksud goreng deui. Rupina mah kitu, benten ngajalankeunana oge meni rusuh.
keun urang siap hoyong terang kumaha ketak maranehna. Asep teten bari ngasupkeun personelang kana dua gerung siap nyiap mobil Den Komar. Ulah disiap atuh Kang, hariwang abdi mah kumaha upami terangeun panginten ngajantenkeun deui kaributan. Ulah Kang, ulah ning ada hariwangeun pisan. Waktosna kabujeng see pemirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.